Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Kacang ngaluncatan batu berebet deh lumpat ngudag adun anu geus jauh lumpatna ngang nangolan ieu monya ningaleun ngang nangolan ieu monya ningaleun ngang nangolan ieu monya ningaleun omong nak bari ngacung-ngacung koja kosong ngadengi sora anu gegeroan adun lumpat nak beki ngagancangan bari ngajingjing kecerik lumpat nak totolonjongan jeung mindeng ti soledat arek labuh dat mirosea tea kana tincakeun anu laleur dampal sukuna lamokot pinuh kuletak jeung taneuh cepal deui anu nambahan berat kana lengkahna anu ngudag beki deukeut bari teureun gegeroan ngang nunguan ieu monya ningaleum ieu monya ningaleum ngang nunguan ngang ieu monya ningaleum ngang tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun mitra kaum dangu barang tepi katungtung lembur gorowok we adun tulung-tulungan ka tetanggana bari lumpat teu kawawa ku sieun tapi saurang oge eueuh anu ngadengieun da keur mejeuna sarare talibra ngeunahna sare wanci tumorek kucuprak sukuna tiga berus kana kolomberan pipireun Imah Haji Hambali soledat kucuprak bru labuh korejat deui hudang sereuleu geduk sirahna tidak gor neunggar Imah Haji Hambali lebah bilik pangkengna aduh tolong adun kokosehan arek hudang deui kabeneran Haji Hambali harita keur wiridan munajat kanu maha kawasa tas salat tahajud atuh teu kira-kira reuwaseunana asa kagebah astagfirullahaladzim saha teh saha di luar pokna bari cengkat tina pangsolatan aduh kuring Mang Haji tulungan kuring mohon kuring saha kuring adun oh saha adun kunaon dun alah tulungan diudag setan omongna deui bari lumpat muru ka imahna ninggalkeun imah Mang Haji da barang direret ka tukang
nungudag teh geus deket arek nyamperkeun ka dirina. Nyai, Nyi, aduh, buru laan tulak, Nyi. Adun ngagadoran bilik kamar ti luar. Nyi, aduh, Nyi, molor wae nya, buru ieu laan tulak. Cenahna deui bari terus ngurilingan imahna. Dasieun kaburu kasusul manten kunungudagna. Barang nepi ka golodog panto teh geus muka di laan tulakna ti jero ku pamajikanana. Gajeleng katepas teu neteh heula golodog blus ka imah geblug ngabebetkeun panto satakerna. Kulutrak terus ditulakan deui pageuh pisan. Aduh, alah yeung, aduh. Adun renghap ranjug bari ngadeg-deg, awakna ngeleper gek diuk nyang punjar lambar tengah imah bari rumahu. Lungse awahing ku capek reuwas campur jeung sieun. Aya naon Kang? Ceuk pamajikan anak kaget bari nyelapkeun tungtung samping kana beuteungna. Anu ditanya teu nembalan, jongjon ngalempreh bari nyang saya ngararasakeun kareuwas. Angeunna masih keneh ngageter atuh gleus satulang sandi eueuh tangan pangawasa. Nah aya naon atuh Kang? Aya naon? Ceuk pamajikanana nanya deui beuki kaget bari ngadeuketan. Aya naon Kang? Kunaon? Hah? Kunaon? Iya. Gek cingogo peot gigireun salakina bari mencerong teu ngicep-ngicep. Aya naon wae. Lain mangkelanan sakieu reuwas keneh teh. Aduh halah yeung. Adun nyentak terus tungkul deui nyeklan bitis duanana nu lamokot ku leutak. Aduh, cek menta cai ka dieu. Buru-buru halabab. Pamajikanana gancang-gancang nyokot teko jeung cangkirna. Sanggeus dicician song diasongkeun kanu jadi salakina. Regot-regot diinum beak 2 cangkir gede maseuhan ti corona anu tuhureun. Aya naon atuh Kang? Anu bener coba ngomong teh. Pamajikan anak kerung bangun penasaran. Aya naon? Hah? Aya naon? Aya naon wae batur gogorowokan ti tadi minta dilaan tulak teh jongjon wae molor. Tak kadenge atuh Kang. Sakitu digedoran tina bilik sababaraha kali oge. Atuda naon? Atuda ari tunduh mate nyaho atuh. Molor maneh makawas bangke. Nya atuh aya naon Kang? Aya naon? Aya naon? Aya naon? Ih, nu bener atuh ngomong teh. Aya setan. Ceuk Adun bari merong. Aya setan? Setan naon Kang? Setan naon? Tembal pamajikanana bangun sieun jeung reuwas. Setan? Di mana Kang? Jurig maksud Kang teh? Nya jurig. Dedemit siluman. Cek pamajikanana talete bari ngadeuketan. Reket kana golodog sadaya nu hanjat mitra. Terus lempang ka tepas nyamperkeun panto. Iya ngonya ningaleun
ningalem. Ngonya ningalem. Cek nu di luar ngomong nepi kasieun bari ngetrokan panto. Dulu etas ya ka dieu. Adun ti bubur anjat ka dapur kop kana halu leos deui ka imah terus pantona ditunjel ku halu pageuh pisan. Lain Kang Uro eta teh mah. Hah? Eta teh Kang Uro lain. Lain. Saha atuh? Setan eta teh. Ari Kang Uro ka mana atuh? Pamajikanna rampang rempeng samar cabak bari lu alowe. Nyaho. Da tita digelain si Uro kawas nama. Cek Adun ngabrug-brugan panto ku sakur anu beunang dipake ngahalangan supaya kuat. Iya ngonya ningalem. Ngonya ningalem. Di luar teureun-eureun sora nu nyuara ngagaroan bari ngirung. Di barungku ngetrokan panto rada gegedoran. Mitra kaum dangu sabot Adun keur galujrud ribut jeung pamajikanana bari samar pola. Tetanggana sing horeng geus ngaliwud di buruan. Katut Haji Hambali bari marawa obor jeung paneunggel sacekelna. Malah si Uro oge kaluar mawa pakarang. Kageingkeun ku Adun waktu cocorowokan minta tulung ka sererea tea bari ngagedoran bilik imahna. Adun aya naon bieu teh? Haji Hambali ngagorowok ti buruan. Alah, tulungan Mang Haji. Aya setan ngudag-ngudag. Aya naon? Aya setan ngudag-ngudag. Tembal Adun ti jero imah. Nah, setan naon make ngudag-ngudag sagala. Kamana ayeuna setana? Tah eta ditepas dina panto. Haji Hambali ngajewang obor tina leungeun baturna terus ngadeukeutan golodog imah si Adun dituturkeun ku sarerea. Mitra kaum dangu bulan anu geus dengdek ngulon tengebrehkeun deui cahayana anu bengras. Kaburu nyusup manten kana gundukan mega hideung anu ting jarumpluk lebah golodog imah si Adun dina mangsa harita. Dina kaayaan kitu Haji Hambali dodongkoan tumpa tempo katepas nu mongkleng poek butaraju seuneu obor nu dipake jangan tepas imah si Adun kalucas kalices tadaek cicing katiup ku angin janari. Breh we mitra ku sararea kaciri aya nu nangtung lebah panto rada ngalemeng awakna pendek beke petek rek pikasieun sirahna dugul kawas tuyul. Alah, itu meureun mangkelukna teh tuh. Juri getok eta mah oi. Cek Haji Hambali. Juri getok eta mah. Jurigna jelema-jelema anu kasasar lampah disebakeun ku tukang munjung. Haji Hambali gewat maca doa panundung setan sababaraha balikan. He mangkeluk, lamun nya jurig geura nyingkir ti dieu, arek getok, arek siluman, arek jurig nyeri wuri,
Lamun setan gara nyingkah lamun manusia cicing ulah usik bisi cilaka. Ceuk Haji Hambali bari ngacung-ngacung oborna. Silo ku kalangkang seuneu anu gulak-gilak bae ku angin. Kojengkang anu nangtung dina panto teh lempang kaluar ti tepas jurut turun ti golodog kana taneuh panyaweran anu ngaliud di buruan malundur mung led ngagulung tukangkeun Haji Hambali sarieun Hayo gara nyingkah sing jauh. Wah kena Andika juri getok kudu campur jeung urusan manusia deui deuleu. Nah Andika teh sieun dibanaon kuno kawasa sok gara nyingkah bisi dihisab ku Allah. Jurut Haji Hambali turun ti buruan. Mitra bareng jeung kalincesna seuneu obor anu meh pareum katabak angin. Les bae leungit eta jirim marengan kiceupna bibir panon anu narempokeun ti tukangkeun Haji Hambali. Tah kitu jeung gara campur deui jeung bangsa Andika teu pupuguh make los-los ka dieu tere-eraeun kuno kawasa. Ceuk Haji Hambali sanggeus eueuh mangkelukna. Cat hanjat katepas imah si Adun bareng jai jeung tatangga Sarea telila kulutrak Adun jeung pamajikanana maruka tulak. Brai mukakeun panto lalaunan rada asa-asa. Sup Sarea arasup ka jero ngagabreg tengah imah. Nah atas di mana tuh Adun teh? Waya kieu ditutur-tutur kuno kitu. Ceuk Haji Hambali tumanya kalayan daria. Mitra sanggeus Adun rada leler tina karewasna terus ngadongengkeun lalampahanana ka Sarea jeung ka Uro sobatna teh. Timimiti ngajangjian menta disamper lintar tengah peuting ka Uro bari gageroan di tengah imah. Nah tah anu matak oge jang pingkeun deui ka hareup. Lamun arek aya perlu dinawan cipeuting boka saha wae ulah sok gageroan ti kajauhan. Komo make janji mah arek silih samper sagala. Eta teh kudu dipahing nya. Kajian jauh saeutik wayahna we samperkeun. Pok nyarita ti kadeuketan anu pantes saperluna. Ulah gegaroan ti kajauhan kitu. Nya. Rasa mare hoream inlit pedah poek atawa hujan. Nyata bisi aya kejadian cara bieu tah. Haji Hambali ngareret ka Sarea. Nah daku abdi mah teu kareung aya anu menta disamper lintar jeung teu aya anu gagarowan deui asana mah. Ceuk si Uro. Ongkos sore keneh ge abdi mah geus are data riris. Tangtu moal kadenge ku Uro mah sanajan keur nyaring oge. Nah bisa kitu? Tanya Adun bari kerung. Da geus disanggap ku dengena setan. Astagfirullahaladzim. Nya kitu? Disanggap ku dengena setan. La ilah. Atuh da setan masalah wasna teu boleh ngintip-ngintip wae kana rahasia manusia. Neangan aya kasempetan hayang nyelakakeun urang. Mangga ayeuna mah geura marulih deui wae da geus salamet. Geura kacerai yang ngurusi. Sakeudeung dia oge bedug subuh geura.
Mitra brudul nu garimbung teh keluar ti Mah si Adun bareng jeung Haji Hambali anu rek terus indit ka masjid. Adun oge jeung pamajikanana geus nganuhunkeun Mah ka sararea jeung kana pangbelana Haji Hambali. Terus babarsih di dapur dianter ku pamajikanana jeung Uro. Tedaekeun ka sumur das disingsieunun keneh, masih bang baungeun keneh alias singsieunun keneh. Malah Uro mah Uro mitra teu meunang waka balik ka imahna ku Adun. Kudu ngabaturan heula nepi ka bijilna panon poe isuk-isuk ti belah wetan. Mitra kaum dangu dugi ka dieu dongeng ditamatkeun. Mangga ngucapkeun hatur nuhun kana pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Manggang oge ka sadayana anu tos satia mancot. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan didi